Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebelum atau sudah mendengarkan video atau audio ini, jangan lupa ya like, subscribe, dan share agar semua orang jadi tahu. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Banglus lampahipun Semar Badranaya anu nuju melebu menekung kanu mahagung muja berata kahiyang mahasuk mak milarian ieu kitab sastra jenderal Rahayu Ningrat kagungan Prabu Abiasa. Tunda lampah eta kacarios di jonggring salaka sawarga Maniloka. Ngadak-ngadak tina kawah Sandra di muka. Tina ngagolak nasene ayat sahaya bodas anu kaluar ngaglemong sagede tolomong. Muncul ka awang-awang ti awang-awang mudun deui rag-rag di karang kawidadaren. Lami-lami ieu cahaya bodas teh jadi makhluk jadi manusia. Kasep ngaring pereng koneng kalayan ngaku ngaran Eka Pancatunggal. Larak lirik-lirik dadali ningali kaendahan ieu karang kawidadaring sawarga Maniloka kemang-kemang warna-warni dipapaes malar pantes. Seungit kasturi angin-anginan maklum kayan jonggring salaka sawarga Maniloka. Alum mampat tina kentingane pun kejawenan radriya. Wong sawarga sampurasun kaula. Kansa. Pulang aya pikir saeunaon ade? Si hore. Jika kamana oge urang teh telepas tina panalingaan anjeunna. Kalian telepas tina kaagungan, kaendahan, kasampurnaan jeung sajabana. Sumuhun Ieu kaagungan pangeran anu aya di sawarga Maniloka itu kemang-kemang warna-warni dipapaes malar pantes kansa. Eueuh hiji runtah nu katinggalnyaan paingan sarehat urang sawarga kansa. iya atuh kantenane ulah sawarga Sampurasun dewa. Kaula aya taroskeun nyaeta kahiyang Otepati Jagatnata Bataraguru. Sapratanepun ieu aya makhluk lumampah di karang kawidadaren nyaeta anu ngaku ngaran Eka Pancatunggal parantos katingali ku Hyang Otepati Jagatnata Bataraguru. Nyaeta katingali ti Karaton Himawat. Margi di Karaton Himawate aya hiji alat anu tiasa nguningakeun kaayaan sabudeureun jonggring salaka. Nyaeta anu kasebat Kasatrenggana. Lajeng Hyang Otepati Jagatnata nyaeta ngutus Resi Narada miwah Batara Indra pikeun nepangan ieu makhluk anu aya di karang kawidadaren. Kisila. Saha itu? Datang nanti luhur. Oh, bisa jadi dewa. Ka bener. Ulah kaget. Ai. Saha anjeun Satria? Aduh, pangesa. Wilujeng tepang kaula nun. Nun. Saha urang? pujaan rasa Ieu pujaan rasa sampelak teu bema teu kerama. Satria, kaula nun kula asup ka sawarga teh ulah disarwakeun asup kana gerbong kereta api. Kudu aya heula beja ti tadina. Jeung ulah lalawora di kasep. Asup ka sawarga teh teu gampang. Jalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana kakara bisa abus ka sawarga. Ieu jelema sultan solonto datang ka dieu. Ai. Teu tatanya. ada aya sahiji teu ningali pelang di hareup. Punten kaula nu
Satria kaula nun kula pangresa dewa saha anjeun saha anjeun upami dipersanten kaula teh pun eka pansatunggal kaula nun eka pansatunggal laras di mana Andika kaula teh ti buana pansatengah di Marcapada kaula nun di buana pansatengah Marcapada tapi no heueuh pan lega buana pansatengah Marcapada teh di mana ti dituna na teh Ciburia Ciwidey nah ti Jonol hati kebaktian begitu. hah Di Kemar gitu. di Kemar atau di Gang Maluku sadaya-daya kaula nun jeung aya naon deui anjeun pangadatang ka sawarga Maneloka wawanianan aya dupi salirate kaula duta sawarga ngaran kaula Narada duta sawarga dupi eta pangker ieu anak kaula ngaranna Batara Indra nuhun atuh ditepangkeun kaula nun ieu naon maksud anjeun ka dieu kudu puguh maksud jeung tujuanana aya naon jalu kaula teh aya taroskeun pangresa dek nanyakeun naon hoyong tepang sareng hyang Watipati Jagatnata aya hal-hal anu bade didugikeun ku kaula ieu entong make jeung kasawat rangka hyang Watipati Jagatnata ka kaula heula we naon coba Asisten birokrasi ajudan desa wae. tapi no damel nuhun atuh kaula nun naon kaula teh aya taroskeun anu bade ditaroskeun teh saha pangeran kaula sareng di mana ayana ulu edan Lahuta yang budak semua. lahuta murtad make jeung nanyakeun pangeran di mana kunyuk teh ieu bantangu budak teh ieu ulah lalawora jalu ari pangeran urang teh ulah disarwakeun eta omongan anjeun ulah disajajarkeun neangan makhluk sabab pangeran urang mah teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa eta caritaan ulah ka mana karep jalu bisi katulah bisi cilaka bisi jadi mamala anu teu hade ka diri Andika sinya kana diri ulah ka mana karep eta caritaan teh eka pansatunggal ulah kitu jalu oh jadi pangeran urang teh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa dupi hukumna anu kitu kumaha teh naon sun hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa teh eta hukumna cek anjeun naon da hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa mah da nu kitu mah hukumna teh eueuh naon sun eueuh nu kitu mah heueuh geus jalu samet eueuh urang mah oh upami kitu mah panginten urang teh nyembah teh kanu eueuh itu nya bebenyit kiwari mah moal ti IAIN mah kitu Biasa janten itu teh. wala lanter budak ayeuna mah atawa ti Unisba Rupina, tingkik di sana mah. Tingkik kana. senda hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa mah eueuh eyang manya kaula kudu mangeran kanu eueuh uleuhna ieu jelema bet kurung batok cingku putra wa cing sok Indra hei satria kula lain eueuh pangeran teh aya oh aya bisa nyarita aya di mana anjeun nya tidak kenyataan kanyataan anak kumaha
moal pati-pati aya dadamelanana lamun eueuh nu ngadamelna. Oh jadi aya. Aya. Ari hukumna aya naon? Waduh, itu budak nepi ka nyedeki. Jangan budak teh nyemes we Allah. Di lob teh kalah nyemes. Sobi, ari hukumna aya? Eta ceuk anjeun naon hukumna aya? Da hukumna aya mah karabak, karasa, katempo. Heeh. Leres. Nya, Mana Sobi? waduh, mana wa? Dis. Teuing atuh nanyakeun ka Uwa. Wah, ngalieureun ieu jelema teh. Wah, nyesatkeun ieu jelema teh ieu. Agama anyar. Wah, agama baru ieu mah. Sanes agama anyar, kalau mah naroskeun. Kitu jelema ayeuna dewa teh kaseret anyar. Dikauk teu bisa. Nyesatkeun. Entong make jeung katutuluyan jaluk. Geus sasametinya. Bisi katulah. Nah, sabab atuh kabutut bangkong kaula naon sakaleun ieu. Kaula ka dewa teh nanyakeun sabab dewa teh tukang ahli. Sobi. Halim bahaya ieu jelema bahaya ieu. Urang seredkeun kalawang selama nangkep urang cakaler deui teh meunang aya di dieu. Keluar. Kurang ajar sia. Rek diusir we. Nah, kurang ajar kumaha? Kurang ajar. Anu mah kaula pang nanyakeun ge nanyakeun oge kurang ajar ieu teh tah. Purwa dongkap pade teh hayang diajar ku dewa. Tapi anu bade ngajarna kieu dengan gede ambek. Ngaheulakeun emosi atuh sarua we jeung nemongkeun kalemahan anjeun sorangan. Menutupi kelemahan ku cara emosi cobi kali. Kurang ajar hal ini gila. Teu bisa. Kaula tepungkeun jeung hiang teh pati jagat tata. Ai. Kurang ajar lamun kitu carana. Tegalana. Keke kenaon ieu? Di podaran anjeun. Kaula dek dipaehan? Iya. Ya. Ulah ngarepotkeun sanajan teu dipaehan ku anjeun ge kaula mah bakal paeh. Nyangan ayeuna ku kaula. Lamun anjeun keukeuh dek maehan kaula wajib bela diri. Moal sarua bisa nyaah kana dirina lintang ke dirina. Apa kon wani marang aku? Ora wani dening apa kulanang. Kade Indra, kade majuah. Modar kurang ajar sia. Kula bakal nyebadanan karep andika sakarep ingsun akulan ini majuah. Labuh kulaku nati gubrag ku ahlakna. Ratu tara hukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mah kade buah goreng buah goreng. Aduh Indra kasep lain lawanun ata-ata ieu jelema. Lain lawanun memeda hari jelema. Bahaya. Aduh lompat kasep lompat dua kabur. Iya. Para dewa
Narada kalayan Batara Indra lumpat sakalumpat lampet. Atuh ieu ekapan satunggal ngajugjug ka ieu sawarga maniloka ka karaton Himawat nanging Otipati Jagatnata engal lungsur ti karaton Himawat ka karaton Balemercukunda. Di karaton Balemercukunda Resi Narada kasumpingan Otipati Jagatnata Batara Guru. Yang Otipati Jagatnata Batara Guru kasumpingan Resi Narada anu bade nguningakeun kajadian unirahangan di kaalis manis melas melis leuleuy kedeh atra pertela anu pinuh wibawa. Kakang Panji Narada kaulanun adiku kumaha kajadian nu kaalaman. Aduh adi guru tiwas adi guru bobot pangayon timang trajo abot enteng di selera panjenengan pun kakang tiwas. Ari anu jadi marga lantaran eta jama kekeh palain nepangan salira adi kekengeng dihalang-halang dugika jadi bitotama sareng Batara Indra nanging kasaktian eta satria anu ngakungaran ekapan satunggal luar biasa. Batara Indra dugika ngabengkang ditemrah ku gerakan Galura Laut Kidul. Itu sadaya-daya pun kakang nyanakeun beung tangaretek-tekeun suku genteng blokeun ka salira abdi guru. Batara Indra teu kiat nandangan kasaktian eta satria kakang Panji Narada. Dawuh abdi guru. Ari maksudna naon cenah palain nepangan ka salira adi. Maksudna geura teu pira bade naroskeun cenah ari pangeran urang saha sareng di mana ayana. Sakitu. Da pangemut kun kakang mah nu kitu teh murtad dari guru. Lahuta. Oh eta maksudna mung sakitu-kituna kitu. Sangempun kakang oge. Hareup teuing budak teh jigana. Yap atuh cenah ka dieu we ainggan ukur sakitu mah maksudna. Itu adi guru. Atuh naon sanes kita tadi? Naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Sakitu mah itung-itung pengorbananana we keur manehna. Semohon urang nu korbana teu naon ai urang mah dewa ulah belikan. Oh saya atuh saya da ai pamimpin mah tara kaelekeun. Sarios ah. Hayang meunang wae. Tu geuning adi ngabedega atuh di gapura. Ngajanteng we mon. Oh eta kasep jelema nama sapertos akang keur ngora. Ah nya. Tong muji maneh atuh Kang. Yap cenah ka di. Hai patugas. Eta tumakna di gapura ulah dipalangkeun coba bere jalan pikeun lumebet. Idin dewa idin Hyang Otipati bisa eta lumebet ka keraton Balemercukunda. Inggih. Hai. Siap. Tanera ngade manewa panulingan rana
pagulingan rana datang ke teman dewu pagulingan rana Dendera kingkang sampun prata Dendera sampun prata Pangapunten kaula nun. Oh iya, saya adik guru. Budak kene sumuhun. Kapan satunggal ngaranna laras teu kapino kaula nun. Naon maksud jeung tujuan anjeun? Oh iya rupina anu kasebati anggotipati Jagatnata. Teu salah. Tuh geuning. Jelema teh kapan satunggal ieu pangijeng hyang Otipati Jagatnata teh batur mah nepi ka 7 kali jujur alita nyemahna oge. Ieu mah teh riuk-riuk. Ieu mah bororaan nyemah. Sadaya-daya kaula nun teu aya deui sebaheun kaula mung hiji-hijina nu kagungan kaula. Piraku kaula kedah mangeran dua nyemah kasalian ti nu kagungan urang. Tuhnya. Naon maksudna anjeun hayang pangijeng kaula? Kok ngomong prak nyarita. Parantos disaurkeun rupina ku kasepuhan. Oh sok ge abeh leuwih jelas nya. Paden naroskeun kaula teh dupi pangeran kaula saha. Margi aya katerangan awal-awalna manusia rek ibadah ka pangeran teh kudu apal heula kan rek diibadahanana. Jadi saha atuh pangeran kaula teh sareng di mana ayana? Oh kitu satria teu pino damel kaula nu. Kitu naroskeunna teh adi teu pira. Da ku akang etos diwaler nanging nya kitu we gede ambek sama budakna. Ari pangeran urang teh nyaeta nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina. Da ku akang oge bade dikitukeun nanging hilap. Cicing tukang tong newo-newo. Jadi nu kagungan bumi langit sawarga neraka sareng pangeusina. Nya eta pangeran urang. Saha ari kakasihna teh Allah nu pangakbarna. Di antara asma-asma nu sanesna. Oh seueur jenenganna teh seueur. Tek wae rek mana nu dionang ku anjeun. Oh kitu. Di mana teh? Ulah nyaritakeun di mana. Sabab teu bisa disebut di mana. Kek dupi Allah teh naon? Ai Allah teh jenengan. Jenengan saha ari Allah? Ari Allah teh jenengan nu kagungan urang. Saha jatana? Nyatana zat mutlak. Saha zat mutlak teh? Eta mah laisa kamislihi sayun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge. Oh eta zatna nya. Dupi sifatna ari sifatna teh Rahman sareng Rahim. Asmana Allah nu pangakbarna. Dupi af'alna ari af'alna teh kun payakun. Jadi jeung ngajara radi. Ta anjeun mah ulah neangan nu ngajadikeunana tapi neangan mah jajadianana bae. Ulah neangan nu ngajadikeun tapi pikiran jajadianana. Di mana jajadianana teh? Kapan jadi bumi langit sawarga jeung neraka ieu jajadianana kene. Kakurung anjeun. Oh kaula jajadianana kene. Tah pikiranna heula anjeun ayeuna. Sabab lamun anjeun geus apa ka diri anjeun engke bakal apa ka Gustina. Ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gira raketan nu deukeut gira deukesan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak.
aya naon jeung aya saha dina wujud anjeun gerak-prak gerak pangihan cirina satangtung diri. Jadi pikirannya kaula anjeun heula we sorangan saksi diri anjeun laku lampah anjeun kek kudu kumaha teh ibadahna ka pangeran anu teu aya picontohna guguk parintahna jauhan laranganana guguk parintahna jauhan laranganana ciri anjeun taat saya di mana anjeun mangis keterangan model kitu bisa ngajawab model kitu karena pertanyaan kaula teh tina kitab naon nu dicepeng ku anjeun ari kitab teh kaula kungsi maca nyaeta kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat nya mana cobi ninggal ari kitabna teh ayeuna geus eueuh di dieu di mana ayeuna teh aya di dunya saha nu nyepengna nu nyekelna di alam marsapada teh nyaeta Abiasa Raja Astina. Oh jadi teu di dieu yakin teu di dieu boro hoyong ninggal kaula margi eta caritaan teh kudu aya argumentasina kudu aya data-data nu otentik ulah ngajawab karena nafsu tapi karena wahyu nyata mangrupakeun kitab teh anu mawi ayana teh di dunya di Abiasa jadi yakin teh di dieu teu aya oh saya atuh kitu mah kaula bakal turun deui we ka dunya ngos jadi yakin teh ayana di dieu teh geura lumampah eueuh di dieu sabenerna kaula moal dek bohong saksi bumi langit kaula nu kagungan kaula langkung uninga oh saya permios sanes tesono pamitan sanes bosenan sanes waktu sekolah bakal tiasa tepang deui kalayan nuhun kana informasina sakitu beralu mampah hapunten kasepuhan kula parantos lancang ka para dewa tadinya oh sawios kasep sawios permios mangga wilujeng aduh adik guru kaula nun kula eta teh jelema eka pansatunggal teh nah bet ngablesat kitu teu ngalengkah moal malaikat kitu nah teh piraku teuing nah saha atuh eta jalma teh sakti-sakti teuing sakilat eta gelar jeung naon eta ngan sakitu-kituna nanyakeun jelema teh anu kaemut ku kaula Kang kumaha adi eta jalma teh intel keur maluruh kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat marukana meureun aya di dieu padahal pan urang mah leuwih ti heula masa bisa jadi nanging saha nu salarasna eta kaula ge masih keneh poekeun ayeuna mah wayahna we kontek kaya Madipati mentas supaya itu kamera tengkolkeun ka jagat raya Pramudita urang cenah ngamonitor eta jalma anu bieu urang mah urang ningal we ti Karaton Himawat dina Kaca Trenggana gilekeun itu kamerana supaya bisa ngamonitor eta makhluk anu neme oh sae lampah eta katsarios ayeuna di jagat raya Pramudita Marcapada kebat lumampahna ieu eka pansatunggal ti sawarga ngolebat liriking kilaban lumampah katsarios di popon sorot gunung
aya anu kaluar tina peponcrot gunung nyetak sahaya beureum lami-lami ieu sahaya beureum teh gulung jadi makhluk jangkung gede simar dada beus yang merostaya papadana kalayan ngaku ngaran Jaya Geni halu mampat tina gendenganipun waledan aladria walad dia malah dulur-dulur bangsa di uparaya bangsa Danawa kumpul hige kula Hei. Nyawat nya teh lindungan urang harangan halus. Ieu tong cek-cekeun bae da dipuji ge moal muruhan moal teu ansep. Supino damel Gusti aya pikir sae naon ieu teh? Aya pikir sae naon ieu catuklah. Beli capeta. Aya naon? Anu mawe dulungan ngumpulkeun atuh wilujeng tepang. Nya. Lain maneh sora teh mun leutik-leutik teuing. Akeun wae nu penting mah gaji gede. Alah lamun gede mah sora leutik gaji leutik. Leureung lamun gede mah gajina keur mah sora leutik teh mah gaji leutik teh. Milikna leutik deui awak sakitu leutik. Geus segala leutik teh mah mah. Arana nu Suparman deh. Jang sok kitu Urang pangna sora leutik. Kunaon teh? Urang teh gede teh hutang ka Kang Rama. Jadi we ke kapengkak. Kan bae da sora rea gede hutang mah. Aya naon Gusti? Sabenerna urang sararea teh meunang tugas pikeun ngeleketek hate manusia. Pikeun ngeleketek hate manusia. Ngarobah sikap manusia supaya tina jalan bener kana jalan salah. Supaya ngoyageun mental-mentalna manusia supaya eta manusia ulah jadi manusia anu asli. Supaya eta manusia anu dimulyakeun ku Pangeran teh jadi sahanapeun sato darajatna. Lantaran dikeleketek ku urang ditemong-temong pang bibita jeung panyingsieunan kitu dulur. Ieu anu jadi udagan kaula sapopoe ae. Sapanjang dunya can tutup can kiamat urang moal oleh ngagoda ka manusia ngeleketek ka manusia supaya poho kana teu mah wadi supaya poho ka pangeranana. Supaya hirupna teu rumasa supaya hirupna ka pepene wae ku kaliah dunya poho cenah mikiran akhiratna. Akhirna jadi balad kula ngariung di dieu dulu. Ya. Saja balad kitu ieu kula meunang parabot. Mana Gusti tah tempo. Tingali kumaneh hulu. Eta parabot kitu. Itu jadi supaya manusia teh poho kana teu mah wadi ya cenah nyengcang ka imananana ya cenah teu tumarima jadi eta parabotna nah geuning mangrupakeun kitab ya bener ta ieu teh kitab ngaranna kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat. Ieu teh parabot manusia skenario ti pangeran nyaeta keur argumentasi dirina kitab anu eusina Wahyu Pawitra ari wahyu teh firman Allah anu ulah dimangmangan deui ai pawitra hartina suci. Jadi ieu kitab suci teh nyaeta bakal nganelan kaimanan manusia di alam dunya kitu sabenerna.
anu mikir anu bisa macana bisa ngamalkeunana yakin bakal jadi jaminan ka maranehna di sawarga di yaumil akhir. Lamun kabeh manusia bisa turta iman ka pangeran atuh urang meureun teu berhasil usaha ngaleketek manusia. Lamun kitu carana urang teh meureunan yakin digawe teh bolai proyek teu jalan nih sabab ku ayana jelema iman takwa ka pangeran ku ayana jelema bageur jeung sasamana yakin urang teh teu berhasil gitu sabenerna anu jadi udagan kula pangna mawa ieu kitab dulu. Ieu kitab dipaok ku urang nyaeta ieu kitab urang pake alat pikeun ngagoda maranehna. Carana nyaeta wayahna maneh kudu dialalajar nu kieu bisi jelema palalinter ka nu kieu maneh nu ngagodana ge kudu leuwih pinter nu kieu. Sabab lamun jelema pinter nu kieu maca kitab ieu maneh teh kudu leuwih nyaho. Jadi maneh teh bakal gampang neangan kalemahan manusia. Keun antep cenah palalinter maca na wungkul, cenah pinter dina teori na wungkul. Tapi urang jauhkeun tina amalna sedengkeun dina ieu katerangan oge yakin amal manusia bakal kabawa mulang. Tapi amalna urang tutup ku pangabutuhna dulu. Tebongkeun pangbibita, tebongkeun panyingsieunnan. Sieun jurig lain, sieun naon? Sieun teu dahar, sieun teu make, sieun teu kabagean, sieun teu boga mobil, sieun teu boga imah, sieun teu kabeli tanah. Ya, jadi manehna korupsi. Sieun teu beunghar manehna jadi kolusi. Jadi linglung kanu agung manehna jadi korupsi. Lali ka Gusti manehna jadi manipulasi. Jadi ngaheulakeun aksi. Tah bakal ngakan duit subsidi. Diaur-aur ka istri anu jadi udagan kursi sabab manehna sieun teu dahar. Ngarti maneh ai. Abdi mah resep ngagoda teh ka jelema anu genut. Anu genut bari pegek. Aduh, bari manis. Resep teh abdi mah ngagoda nu kitu. Pasti. Kumaha cara ngagodana? Asup ka pamajikanana. Tuluy pamajikanana cenah jadi pedit. Unga datang salaki teh sok nanyakeun duit. Padahal duit kabeh aku kencit. Alah. Digoda ge geus nyosok. Nya, ngaku serangan. Tah kitu euy ngarti teu. Kudu diajar maneh. Jadi nu ngagodana ka jelema nu pinter maca nu kieu, tah urang oge kudu leuwih pinter kitu. Lamun jelema na belegug teh bisa maca nu kitu, tah bode maneh nu belegug deui. Nu belegug deui. Heeh. Menguasai lapangan. Kudu menguasai lapangan sararea ngarti, iya beres ngartos Gusti ngartos. Syukur bagja kumbayangan ai. Lir pendra. Ieu ge. Barang saweg nujermagan sapratanepun ieu eka pancatunggal anu mangrupakeun sahaya bodas ngolebat ti awang-awang nyamer kana ieu kitab anu keur dicecok ku bangsa jurig. Nyata lumampah ti awang-awang lir satabana sata hayam pada wulun kados hayam sinabet pulun tomenak.
segera purna dewa segera purna dewa enera nafsu kang gila-gila ya nafsu kang gila-gila ya bangsat waduh aya bangsat ngolebati awang-awang lain jelema samanea eta Gusti mangrupakeun sahaya bodas lir kilat kurang ajar sanajan lompat ka Sidratul Muntaha diperik cahaya bodas sareng cahaya beureum kaayaan di awang-awang sing beledag sarua pada saktina sarua pada gagahna tenggelan-tenggelanana dugi ka ngajadi sora lir gludug ruruntuyan lir gledeg gerentetan kan iya kitab gening dibawa ku dedemit si horeng dipaok meureun ku ieu dedemit dipake alat pikeun ngagoda aduh cilaka kansa kuhal sakitu kaula bakal mabur di tempat adek lompat ka mana lampah eta kasarios ieu Semar sareng Pandu Dewanata anu nuju tatapak gentur tapana disalabakeun ieu astra jingga sareng dawala maksad ngalayan anu tapa ya lain teu mikir Bapak dewek tengemut kumari akang oh dewek anu apruk-aprukan ngulon ngetan ngidung ngaler neneangan kitab teu pange komo nu cicing sepuh mah benten deui sugana kenging ayeuna teh oh dewek anu lempangan teu pange komo ngajedog ieu Bapak aing oh teu logika pisan teu ngarti aing mah ku Bapak dewek mah deuleu urangna akang ngalieurkeun batur eta agama sesat anu kitu dek kumaha datangna kitab bagi ada buaya nu rag-rag di luar langit ulah kitu ulah waka gampang ngahampas batur da Bapa mah pangalamanana leuwih ti urang geus legok tapak genteng kadek sia mah meunangkeun wae da sia mah minang kacekok aya income asup sia mah ulah diogo Bapa teh deuleu sebab naon namun daek ngogo maka aing ti budak diogo ku dewek rasana diasingkeun dadek asa di anak terekeun atuh pangulikeun motor ku bapanya kan can aing mah asan pernah dipangulikeun motor batur mah cing geluluyung ka ditumpak motor diojegkeun di itu di ieu nya dewek kesugan Pak cinta abdi hayang ngojek atuh sia menumpak ke cenah kitu mayar kitu lain dendam bae ka kolot hiji mangsa dewek Pak cinta abdi meh hape duit tah kumpul di Bapa geus ngagunuk hayang meuli ojek hayang meuli motor ya aing geus ngagunuk aing geus ngagunuk teh deuleu ku Bapa dewek kala dibulikeun kana marmot da teu kaharti gara pikir kita numpakan marmot eta dewek basa di sunatan basa di sunatan juragan Arjuna nyecep ka dewek tah cenah cepot keur maneh teh 50.000 dewek teh merong ka Bapa aing bari ngomong kieu ceuk yeuh bisi rek dia celok deui ceuk teh tidak uang nu nyecep atuh dengan diecelok we nepi ka teu mulangkeun deui tah nepi ka ayeuna dewek buruk can cager-cager di sunatan teh gitu boga pakaulan can laksana boga duit ka meuli meri teh boga pakaulan hayang gugunungan euy alah ampun
Doakeun deh aku cenah ya. Iya. Sing aya pituduh we ke sepuh. Alah. Pak. Akang teu lapar Kang. Teu deh Kang. Sok lo Bandung ngarentok aing mah. Mending engke dina mobil kan. Pak. Kieu geura bangun, Pak. Pontong di kantegan. Pira kurek panggih. Uing apuk-apukan teu panggih. Keur husu, ketek keur husu, budak tadi teh. Ulah di Ting tapa, ting tripping. Pak, rauk si dulang ka mana enteupna. Nanging rauk si dulang ka mana enteupna. Kana kele. Ah nyaan teu kagoda euy. Cara dewek mereka ku bapak teh sih kira sia tapa dicurug gitu. Dilaksanakeun ku Kade cenah gogodana cing kuat dilaksanakeun aing mah. ya. Ari geus kitu. Eta mah dewek bener hari teh mah kuat apa. Keur tapa kurunyung gajah dulu tulalena panjang jeung gede siu gadingna. Nyampurkeun nyuruntul kadek dek teh peureume. Brai bentak deui eueuh ai kuatkeun mah. Gogoda kurunyung teh eta maung dulu kadewek dek ngagabrug we mereketkeun maneh aing kuat. Heeh. Kurunyung orang utan ngabring ti sisi ti gigir jigana teu ngaleketek dewek teu kagoda. Nah da eta mah gulutuk teh aya calacah kahareupeun ruas kagajelang ku calacah mah. Kagoda anehnya. Heeh. Heeh. Ai ningali salisiban. Itu tah riwayat dewek teh. Ulah dibeja-beja era. Riwayat akang mah salajeng riwayat. Alah. Tong dipercaya teuing euy. Da eta mah heureuy. Tinggalkeun deui Bapak. Barang saweg hormatan. Sapraptanepun ieu cahaya bodas anu ngaku ngaran ekapan satunggal anu dibeberi ku ieu cahaya beureum. Lajeng nyusup lumebet deui kana gua Garba Semar Badranaya. Si horeng ieu teh ekapan satunggal teh Semar Badranaya nuju melebu. Lajeng nyusup deui kana wujudna kalayan ieu kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat dilebetkeun kana enong Semar Badranaya. Yang merbangun kayang impel sareng ngalimurang lilir yang merbangun kayang impel sareng ngalimurang Eta uang. Bapak gening parantos lugay Bapak. Parantos gugah eta. Iya pangaulaan teh acan lugay keneh agan. Waras tu makaning jati tu makaning waras waluya hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji waras agan. Kakang Semar ageni kumaha nun lapur kaula mah teu manggihan naon-naon. Atos da parantos penak anu mah ieu kitab teh sieun anu balik Kakang Semar sumuhun tuluy hika ceuing Akang ge nu ngidar teu kuring nu ngidar teu panggih mah nya nu cicing panggih tah tenjo deuleu dina enong aing tenjo tingali atuh Kang buktikeun ku Akang Gusti nya we ngeun balik heeh waduh nya ada pantes siapa na nu maokna kasebelan sia. Ieu maling teriak maling nu kitu dah. Model dewek keur jadi copet dina bis kota gitu. Dewek nu nyokot, dewek nu cecerowokan. Heeh. Lebih tenggelan tetep Akang. Heeh, gitu. Heeh. Kalau udah gitu Akang melayut, Akang memolotot. Iya.
Dewek nu nganyuk, dewek ditagih teh molotot dewek. Di mana eta teh Kakang Semar penatna? Aya wes. Usangka Bapak maneh cepot. Apan ti abdi ilmuna ditu. Iya. Nyaan dewek keur ngora teh kitu teh baheula. Baheula keur gleutik. Tahun lo bahun tuh. Nyaan dewek ke baheula teh. Kalau kahun tuh. Ya bisi teh percaya. Kali cara ka omong. Gan kaula nu kula cepot. Gan naon abdi teh hirup teh geuning geus dipercaya. Ciri-ciri parantos cereh kiamat itu kan. Iya. Si orang abdi teh gan kikieuan teh geuning can aya uyahan. Iya. Iya. Ampun. Sangka Bapak maneh cepot dawala sumuhun nuhun Bapak teu sangka teh geuning deukeut-deukeut anak talus. Jurid mana anak talus? Duku cenah ka anak tali mana? Ditenyo kita tadi teh nu aya teh babadotan teh hungkul. Geus gandeng ah. Deket-deket anak kukut. Sora naon teh? Naon teh? Ait Bapak aci ngudag. Amuing naon eta cocorowo kanjang? Geuningan itu teh makhluk kang kade hati-hati. Iya. Ulah kaget manusia. Ulah kaget manusia. Gusti bangsa naon ieu teh? Kadejang kade dulu. Makhluk naon ieu teh? Teuing lu, anak nu beunghar meureun. Mun segala dipake kitu nah ari aingnya. Jalma nunggal jiga nama. Jeung anak nunggal meureun deui, ngan teu diruat jigana. Amuing. Agantaros denawa. Ya. Kula lain mata peda Semar pasrahkeun eta kitab anu aya dina enong kula bangsat aing lain mata peda dulu itu ujangnya nu mata teh oge amuing naon Kang ieu bade ngarebut teh ieu kitab seun denawa eta teh kitab teh hak kaula hak manusia anjeun ulah pipilueun anjeun ulah wani-wani hayang mibana ieu pusaka satya sapa orang nirae kaula ngaran Pandu Pandu ini pondok ini ngaran teh Pandu padahal jinjing panjang atuh mode ngaran dewek Raden Putra Bang Astaji ngadet nawati nogleun cakokonangan Surya di Laga Blekok Samidin Republik Indonesia ti Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 30. Geus jadi. Kamana we karep Ketina kasih cuti heula aya. Oh eta ieu aing teh ieu teh keur mangpalerkeun hate sabab aya gejolak moneter. Heeh, alah ampun aing. Yang ketinggalkan maut itu kabogoh dewek. Lady Dai, Putri Diana, yes, ngain awal ya. Batas saya nggak kernyamur. Pasrahkan jahat, kurang ajar. Sawios agan urang sing harepan ku jisim abdi ulah kang sawios. Bajua bin Wasan. Lain bapak dewe sia umur bebarengan aya kawani ayeuna mah euy.
Campur bebarengan sama biasa mah terang-terangkeun maneh. Ngan ayeuna we maksakeun maneh meureun dumeh kereh ngeusannya teh kitu teh. Ya ampun euy. Ya. Sia tewa kepung. Sia. Bisa anu diiket dewek. Cing, kira-kira na hayang nyaho, kira-kira na lamun gelut aing jeung maneh, kira-kira na aing wanieun ka maneh. Duka tuh orang taroskeun atuh ka tukang beca. Di mana tuh tukang becana? Yuk orang kacula yuk. Ambung kasih di herian. Pengas tikar sayang tumampara. Ieu cahaya beureum anu ngaku ngaran Jaya Geni dipun jamaku Semar Badrana dugi ka Amurasut. Jadi cahaya beureum lir sikat-sika ngulon ngetan ngidung ngaler nyebar ka ayanana. Si horeng ieu teh kageuleuh ka ngewana ka ijidna Sang Hyang Ransasan. Denawa-denawa pon kitu deui dugi kacing baruisak anu ngulon anu ngetan anu ngidung anu ngalir. Baka entep di jama-jama anu lempeuh yuni. Kitu kaayaanana. Ya Tuhan. Cing paruringkak bulu punuk dawala. Taung cing paruringkak bulu punuk kuda demit. Itu nu di juru pacida pisan mah jeung lenang tarangna jeung biwirna panjang deui Hanya tak ulah muringkak bulu punuk ku jurig. Naon atuh? Tah muringkak bulu punuk mah di mana urang teu bisa maca Quran. Di mana orang teu bisa ngaji, di mana orang teu ibadah, teu bisa salat, tak kudu muringkak bulu punuk sabab ancaman pangeran lain bohong. Kitu. Bener dola, tong loba teh eta di ngeusan deui aya mah deui. Abis loba teh eta. Aduh, ya. Mudah-mudahan atuh ieu lalampahan pawayangan teh nya. Nya cing naon kitu tah? Nya, sajabe nanti majeng teh atuh urang teh. Bilih teh tepang deui we sareng pamirsa di kieuna. Malum aya jelema mah heukeun aku mati teh apanya. Bilih teh tepang deui hapunten tina pihak kalepatan ageng semunten alit. Salamet nu ngadangukeun, salamet nu didangukeun, sakali salamet tetep salamet, sakali merdeka tetep merdeka. Kalayan atuh ieu layang jamus ka pendak naon? Kitab sastra Jana Rahayu Ningrat ka pendak deui. Mudah-mudahan we kuayana ieu kitab teh urang sadayana cing jadi manusia anu guna pikeun kepentingan negara jeung bangsa oge agama di lalampahan urang pungkas ku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigataka.